Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang simkuring di channel Giriwangi atau Giriwangi Channel. Rasan simkuring enak sarang Kang Asep kadang kapan kadang kapan saya mati Afghanistan ya. Kang Dedi Duhil. Mak, damang Kang Dedi. Alhamdulillah. Macet di jalan. Alhamdulillah. Namun kalau bawa-bawakannya ada macet keneh ya. Usum naon gitu. Biasa we karena enak teh keur maju kana pare, Pare sareng walu gitu. Oh, peternak leje. Walu naon walu siam Gitu walu we, gede. siam ayeuna teh. Ada tong ke walu wae nya. Jadi jantan ieu nya. Ono Seureut pemuna. Teu, ke waluh teh kan lamun di bahasa Indonesia teh naon? naon. Ke waluh. Tadi Naon. teh ke waluh, Eh, kelabu. Oh, nya kelabu. Oh, iya bener. Tong ke waluh wae rutenya. Si kelabunya. Si kelabu. Bener. Ke waluh bahasa Kang Dedi. Gitu. Naon teh lupi naon teh? Bala-bala. Mangga. Alasan ini disponsoran ku bala-bala Teh Dewi sareng Teh Aen. Nuhun pisan ya. Endorse nya. Endorse bala-bala. Terus aya kerupuk jalmi kerupuk kulit. Kerupuk kulit. Kari si Imam itu kali itu. Aduh, Mulai ayeuna keur ngagarap usaha naon Kang Ded? Di lembur? Kabanar masih? ayeuna teh nuju maju kana pare. Ngan kumalgi ke pare teh kamari. Nya kitu teh kan ayeuna mah janten usumna teh si pare teh ngaya jaring. Ayeuna mah teu sistem betot ieu gitu jadi jangan ieu teh teu sistem naon teh disebut teh pasep ari eta teh babegig nya begitu. Nya ari ku jaman Udah bisa kadek bisa ngenyo. Oh, Nah, janten ayeuna mah sistemna teh kitu luhur pare teh di ruko oh bener. ku ieu. Oh, pernah sih nempo di hiji daerah. Nya Tapi aya aya nampan canggih aya kene tuh Bareto. jaring. Bareto masih Owi dina panjuran ya. Si China pilot itu ngangkat gitu teh tung. Pas yang bae itu tuh, hayo di sana gitu aya kene teh eta itu. Masih aya eta mah. Ngan cuman ayeuna mah lebih ke sistem zaman modern begitu papiatnya. Modern. Nya modern begitu. Tong bapak tuh ada akangnya. akang piatnya. Denan aya jaring ayeuna mah teu kada susah-susah. Tinggal cicing bari ngahoding di saung. Ngahoding Bari naon? tinggalkeun ngahoding teh nyantai. Oh. Jantan bari cicing teh Kang Asep kieu ya. Nya Kang Asep jantan bari ninggal kieu we abi mah paling direncangan ku kopi. Remeh beberesan nami. Wah. Nya tak Kita kitu. gue 200-an enggak ini. Da sok disesakeun abi mah. Ada iya ti payuna ning. Kang Dedi. Kang Dedi pernah nih. Bade mawa ieu. Naekan tanggal kalapa. Bukan kan itu apa tuh? Nah, itu dari jalan. Hanya itu dari film murah Kang Dedi mau disagal boga nih. Terus itu apa? Terus itu apa? Tadi Akhirnya kalau itu selama itu aku sama dia yang bentar ya. Tadi ambilnya harus boleh gitu aja. Kembali lah dengan dia mau jadi Gimana kita hiburan. rame-nya terpenak teh dan kieu. Margi si tanggal kalapa teh nyeron we ka balong batur ngarina teh. Nah, janten kieu Kang Asep Nyoronoy kumam. nya nyeron we teh jadi Doyong meureun. radatnya doyong ka ditu. perlu dilangkok. Nya sebut abi ka bumi tah jarak saminggon kok kitu teh ninggal di tanggal kalapa teh. Di tuar batur. Oh. Di tuar batur tah. Salah suka. teh. Melapatnya eta mah kayak nolapat sih. Enggak. Ciri kita terus jantena 3 pungkur gitu di tanah abdi. Tapi si Kang Dedi teh loba sih bodoran dongeng begini anu pila-pila sok ieu. Pernah teh ngadeng dongeng ieu mah sok aya ngadeng dongeng Kang Dedi teh. Geus heubeul teh ngadeng dongeng Kang Dedi teh. Judulnya yang mana itu? Bebas lah judul mah.
Nah, itu udah kalah nongongan. Aya Kopi. Sarek ya. Ayeuna mah jantan Wiro Sablon. Entah selama itu pernah teh. Aja nih jadi Mas Kakak. Aya dongeng keun eueuh kana. Padahal mah itu we ku Palu. Saya ngadongeng keun aya. Marge nanti bari ngadongeng teh rada ieu duh semu-semu eueuh. Angan teh. Tadi tos kopi sabaraha gelas atuh nuju di bahu se dinya teh. Oh, nu diceun dibahekeun. Dibahekeun kana patuang. Jam sabaraha ti lembur tadi ilit ka dieu. Tadi teh enjing-enjing ka dieu mah cuman manuk heula gitu. Biasa we sumarimpang lah ai teh kolot. Ada merenya ieu musim hujan ieu meureun laleueur. Laladok nangis sepatu buat oge si ieu teh si taneuh beureum teh kot narapa kaluhur. Karena naon kalau berarti kan siram. Karena mon-monan karena ieu karena sepatu. Meureun kudu kitu nya subuh hari kini kereta punya mau oncor. Oh nya dugi ka taringaleun oncol ge. Aduh. Alhamdulillah. Obor mah da eta mah tradisi mah saur sesepuh ditu teh kayak ditayakeun. Obor mah meskipun ayeuna kan kapungkur mah obor teh teu nawi ya terus ku beusi. Atuh panas meureun. Beusi panas teh malah. Begitu nama. Nah, kemarin Tradisi apa mana kira? Jantan beusina teh henteu, beusina teh sama aluminium. Oh, aluminium lebih Jantan panas. teu panas gitu. Panas aluminium. Tuh, aluminium mah. Kecuali pami besinya memang. Jika nama eta di Banten ya. Ini pengenana. Debusnya. Nya itu teh jantan barisan jalan debus. Tah harita geuning. Kang Dedi laporan basa ieu. Lain ieu tina seeng dina lapornya dijerobokan kana seeng teh. Nya. Kang Piat teh Lasep cenah. Abi rek ka Banten, tah rek naon harita ka Banten teh? Nya tadina teh ka Banten teh bade masantren caritana teh. Nya Nya alhamdulillah teh nya. kusabab di ditu meureun abdi teh nya nya sanes. Jantan nya ningali istri malum lah makin tua makin keladi. Oh, tua. Nah, gitu. Jadi ibaratnya ningali kitu meureun abdi teh ka ieu mun ku ieu ku bincut apa sih nya itu. Air itu guguru, rek niat guguru tadi nama. Nya Kalah dagang naon? tutut. Oh. Ayeuna si turunan bau kami nya. Alhamdulillah. Mung tinu ngorama teh acan ya. Tinu ngorama teh acan. Teh acan. Nah, sabari di pamajikan Nah, nya tinu nya nu ka hiji matos abdi teh. Terus naon teh? Nya terus gaduh gitu. Nah, tinggal gitu nu ngora. Berarti dua pemajikan teh. Ya bade ieu mah namanya bade dua gitu. Bukan dua pemajikan. Iya. Nya kedah kitu teh kumaha ai gaduh wajah ganteng. Oh, meureun carita mana gitu ti lama tos pakirak mainnya. Nya Gitu ayeuna tos pakirak. Oh, duda ieu teh. nya. Duda. Abi mah tidak. Mohon Kang Asep. Sabi. Ai Kang Asep kumaha ya? Abi Nya. Ngerti ya lu. Nya. Ayeuna masih ieu naon kanu naon ayeuna Subuh. Oh sok subuh. Tapi dicagal gitu ya. Terus sebelum kamar pusnya aing ngukut naon enak di lembur. aya domba sarangnya eta we na teh domba sareng kanu kelinci gitu. Mie kacang sabaraha ayeuna? Hah? Mie kacang. Ge mie termos. Mie kacang teh nu leutik meureunnya. Oh, mie kacang teh nya. Dukan abi mah kana domba ayeuna teh. Pamit ya lah menyaruh domba teh jauh geus kene. Domba biasa sih jalur biasa eta mah kanggo simpenan we gitulah abdi teh tamah cicing gitunya di lembur teh kan sok kadang daripada ngapulang. Oh bener. Aing nyari teh ke mana wae teh melak jukut sorangan tau kala leuweung. Milarian we bari saja jalan wih di kebon gitu we. Aya nu miceun eta berarti milarian. Sanes maksa teh jadi di jalan aya anu sauner-unereun kitu nya. Abdi teh nya bontengan aya kadut nya di damel gitu. Getol bener kan tadi. Da pami di lembur pami teh gedol sesah di lembur mah.
itu nu penting mah orang daek gitunya Daek naon teh? nya daek usaha gitu Nyari usaha mah da KBOG kudu boga kadaek usaha mah ngaram-ngaram jelema jadi jelema mah itu. nya Komuning tiga urang-urang. reagan jadi naon ayeuna teh Oh jadi kieu we. Jadi kieu we. Jadi kieu. Gitu nya acara si obrolan-obrolan nya ieu mah nyambung teh naon nu penting mah nya gitu lah Lain daripada cicing. ngibur gitu lah Masa malam minggu kamari nya di teleponan teu aktif, teu Ya. aktif. Naon dicarek ulin atawa Kumaha? oncor. kalarasan abdi teh eta teh nuju aya badantenkeun Heeh. ke daerah ditu ke daerah naon eta teh Aduh punten ya. Cidai kapalih tomo teh naon Ciranyang kalau bete teh nyolaya Oh. nah Jadinya tong urutnya. hmm. Beak Saya Nya saya oh sabi naon atuh ngobrol. ngobrolnya nya biasa bekal atuh teh nya nya tadi mah mekal itu teh sabatang babatang Ya we tengmen lah da urang mah meureun tengmen lah. ah biasa mah mangga mah teu aya di dieu mah. Caca pemi jeruk mah aya. Bade. 1 kilo 25. atau abis sok nyari patuangan waktu itu teh mending ieu kerupuk tuh ieu Sana sewa-sanakeun kerupuk bedug kerupuk bedug Tomat can panen gitu nya can usum. enak kalarasan ieu mirah Anu resep ti pilemuran teh marawa mah peuteuy. Peuteuy aya teh enak. Betul mah atau mah lebih dipahit itu gak ganyen itu dapet euy. Seueur kene. Berarti Kang Dedi di lembur teh ayeuna teh nuju ngagarap sawah panginnya. Nya, Sawah ngukut domba, kanci, kelinci, istri, oh di Puguning eta mah di dikukut. Di ieu eta mah di nonton disebut teh. Kan pamajikan kok Bisa disebut bulan. dikukut, lain dikukutnya punya pamajikan. Sok bahasa nu lembesna ke pamajikan naon? diurus. Diurus lembesna gitu. Ya kewajiban kok lah dari pamajikan. Kantos musutkeun eh. Teu enak mah nya ti lama aduh. Buat ieu pisan kana musik teh unggal atuh siang wengi teh eta mah an abi teh kapantosnya lebet angin pangintennya ai si ieu mah janten si pori-pori teh Pori-pori naon eta? pan dikerok wae teh pengi teh si pori-pori makin melar meureun jadi cepet Aduh. janten cepet si lebet angin teh tadi dinya antos daripada cenah nguseup cek isi teh mending nguseup mending teh dikekepan ya abi lebih memilih dikekepan gitu ai Berarti Kang Dedi mah tipe suami susi sebenarnya. sanes susi sih jadi sieun cin ka leungiteun ka nyaah Ah, nah mantap. eta Gitu. eta Jadi kalau lain ku masalah sieun-sieun teuing ku pamajikan teh nya, tapi sieun leungiteun ka nyaah soalna ka nyaah mah nomor hiji di rumah tangga lamun urang geus paling pageget antol nah Nah, rumah tangga eta teh ngadopsi tina bahasa Indonesianya. Cing pang bahasa Sundakeun rumah tangga teh kumaha? rumah Lima. nya tangga Lima tangga taraje. taraje Lima taraje. jadi Rumah kolot tangga. kapungkur mah sanes ngarumah tangga Heeh. nah ieu keun Sami nganaonkeun nya disebutna teh kolot kapungkur mah ngahijikeun hijikeun. dua sifat Jadi sasifat menjadi nya nya Cipu, kita jadi ngahijikeun waduh. we lah ngahijikeun urang hijikeun. supaya rukun kumaha lah jadi Wah teh. punten ieu mah ngalir ngidul lah Nyakeun bae da nya ieu mah. itu Obrolan Sunda anu teu puguh judul ngacaprak eureun sih ya mah. nya janten nu penting mah nonton gitu pika serieun aya gitu nya Nu penting daripada mah- jararan nu ayeuna malam minggu Bener. ayeuna malam Sabtu ibaratna haik teh buka kabuka Tapi kan bae dah. Pak Kampian Ayeuna di syutingan malam Sabtu sampai ditayangkeun obrol ilham kayaknya saya kuota.
kita jadi ibarat kieu Mang Pian Heeh. daripada aya Mung mah kata lain tukang baso meureun. oh naon atuh Lain Kang mang. Pian nya janten kieu Kang Pian daripada Lain muda, yang disebut anak mah. muda enak ngasuhnya daripada anak muda meureun nonton TV meureun tayangan sami gitu kan nya meureun mending nonton abi lah sakadi-kadikeun meureun aya pi kaseureun nya Bagi saya ngababetkeun oge we. nya da kitu we Tapi bener pada karet jeung teu gaduh kabungkung ku ayeuna namanya ku zaman ayeuna simkuring mah ngaraos prihatin gitu nya. Keur zaman abdi gitu nya. mohon Keur zaman kuring mah masa baju alit ieu nya. nya Baju alit kan ayeuna main kaleci aya kene nya. Tuluy rarebonan, Ya. rarebonan, tuluy galak, Galak, soalna congkak, main pentrang nu karetnya nih nya main ketepelan ketepelan beberilan nu tina awi, aya layangan jangkungan nah layang meh kene. Tapi ku ngerasa ieu teh ku ayeuna mah nya. Tapi geus teu nyalakeun kana teknologi sih nya misalna mah nya meureun beudakna we meureun model ayeuna permainan-permainan nu kieu teh tinggalin geus eueuh ku ayeuna mah geuning Ku ayeuna karena mah harape we main terus pisan game Kang nya. Pian terus pisan Main game. Jadi baheula mah bade yang ngadaguan waktu buka puasa we nya pengalamanku di dieu mah sing ngadaguan buka puasa teh ngabuburit kitu nya lempang ngabuburit nya nya gitu ku ayeuna mah ngabuburit kana motor HP main game main banu jadi tantangan panghese-hese na bulan puasa ku ayeuna mah nya baheula mah kan eueuh zaman teknologi nu kahari itu mah teu nu HP gitu nya paling sebatas ulin misalnya ngabring nya ngabuburit gitu ayeuna muka HP rek teu hayang batal kumaha nya pas begitu muka jreng seksi teh ning oh eta mah teu ditempo kumaha nya ari aya tempo sieun batal heeh oh da Ada. jadi salah-salahnya jadi bingung gitu bisa lama nya heuh meureun hmm. oh di serangan kene Ada di serangan HP heeh nah gitu gua goda jeung dodo jaman tantangan gede kene zaman ayeuna nya baheula paling naon beureun bener oh mun bade baheula rebonan bari ngabuburit ibaratnya lamun dina murni mah murni meureunnya lamun saumna teh nya kapungkur mah tapi da ku aya lagi murni pasti nya balik di kana keimanan urang-urang hmm. jadi heuh ku ngaros kumaha nya prihatin gitu ku permainan-permainan barudak ayeuna gitu asa hayang deui gitu ditingkatkeun deui si permainan mereka masa dulu teh gitunya jadi bebedilannya bebedilan ku awi bebeletokan Ya. baheula mah bebeletokan gara itu kan kertas kiriman terus kan model zaman dek puasa teh baheula mah lodong nya ayeuna geus eueuh pepetasan pan ge nu gede berarti mah lodong tinggal lagi rumah subuh ayeuna mah nya kana HP lagi sem ini mah kemercon nya tapi kemercon gak turun kena baso heeh rasa mercon nya jeung aya baso mercon segala aya mah Tapi- bikin kadang reuas bener oge sih urang teh kudu ngilung ka waktu umi bapak ka zaman emang aya benerna oge nya tapi urang teh zaman teknologi ayeuna ulah tinggalin tapi ulah mohokeun oge kebudayaan urang-urang sok itu Kang Ded mohon tapi mun di lembur beneran masih kene endah kene gitu nya made permainan nu kali raya alhamdulillah di lemur mah mata mika malah mika betah mika nineng teh benar di lemur pasawahan masih alhamdulillah komplit sanaos ayeuna sawah batur oge nya sanes Oh, sanes. sanaos kitu sapalihna aya nu diambil lahan kopi segala macam tapi masih tetep endah aya bener pasawahan gitu kan udah dia ge mata endah di hiji tempat kan boga kaunikannya anu boga loba sawahna endahna teh kebun sawah anu boga kebun kopi mata endah kebun kopi nya atuh anu boga kebun teh seperti di dieu nya indahna kebun teh nya kebun teh jadi setiap hiji daerah boga keunikan boga Ya, budaya masing-masing. sareng-sarengan, gitu. Seperti di dia lah di Gambung gitu nya tradisi masih di nya Gunung Tinggi gitu seperti hajat Tuluwatan Ya. hajat Tuluwatan mereka itu alhamdulillah sih masih ieu nya tradisi masih tradisi dipertahankan dipertahankeun nya alhamdulillah anu mancina setahun sekali gitu ya
model ibarat di Lampung Kang Tia jantan eta panginten ti kapungkurna malah jauh. lantos eta basa Bahasa naon, bahasa dagang Bahasa bajigur. bulan-bulan. Bahasa awal. payun Oh. jantan eta memang anu disebat tiap daerah benten-benten di itu mah kopi susurna kopi di Lampungnya Kopi Lampung yo, iya. Endaw eta mah jadi ditinggal ti luhur teh rata teh reres eta mah Kang Tia Di luar di mana ya? di luhur langit Bener sih. Tapi tah Kang Ded tos sabaraha lami ringgi di Kampung Gamung ya. Abi ti tahun 2000 hiji pamit lepatna 2000 hiji. nya 2000 hiji 2000 hiji Bedi lah hiji 2000 hiji ente itu abi ti tahun 2000 pamit lepatna Atau beda jadi baru tunggal kene atau meureun geser setahun tahun 2000-an namanya. nya 2000-an lah Tahun 2000-an. nya 2000-an nya Tapi kan di lemur Kang Dedi sareng lemur Gamung da sidik endeng-endeng deket itu nya. nya Apa meureun si sejarahna Gamung meureun. Apa tuh? pami terang teuing dugikeun ka kalebetanan teh Gitu. ngan cuman nya sedikit tapi pada terang we kitu da sih Iya mereka lain kuis, nyampun para penting lain Ya, kuis. ya. Tapi kan sanes terang rumah gitu. hmm. Bare tau mohon sampai meh ngaranna Gambung naon di kampung ieu. tapi dugi dinya mah teu mendalam Kang Oh, nya cumannya abi ge samar-samar sih dan terang teh gitu Oh, nya yang terang teh. nya oh yo Aduh, jantan abi kan tamahul. perluna abi hoyong terang teh kieu Kang Tia di maka budak abi engke aya pertarusan dina kan tiasa abi Abi ge terang pisan mah udah teh kayak nya. cuy-cuy gitu Terang pisan mah teh nya aya lah di channel nu hiji deui nu sim kuring lah. nya Terkeda dia pengitan terus teman-teman piat sukiatna gitu nya. Aya sih cenah silsilah mah piat bajeng silsilah Gambung ya, silsilah Gambung aya di Purwokerto aya dinya lah. Jadi menurut sesepuh baheula gitu nya anu dirunut di ieu ahli sejarah meureun nya. nya Tapi ieu ge nu muda teh syukur abi mah syukur menyampaikan nu ieu na kudu jalan-jalan teh apa cara nanti sarua. nya Jadi singgaran Gambung teh Kang Ded mohon bare mah arana teh Pasir Awi tutugan Gunung Pilu ieu teh. pasir awi itu Ya meureun bila kali ieu meureunnya begitu sejarah jadi Gambung cenah ieu cenah karek ngadengnya begitu. Gitu Kang Ded. Betah dari Gambung. alhamdulillah Kang Tia betah Kita orang ngarunutkeun deui karena nami channel ieu nya. Nami channel ieu Giriwangi channel. Sanes ngartikeun emang Giri teh kan gunung, Wangi seungit. Tapi ieu mah karasaan sim kuring ngadumuk di perumahan nya. Perumahan itu namina perumahan Giriwangi. Nya klaritas deui damelkeun channel Giriwangi. Kumargi kanggo kempalan pemuda-pemudi di dieu supados biasa sharing sareng kumaha bari ngobrol sacara ngobrol ngacapluk oge nu penting mah da pangitan aya lah puluhanan ilmu-ilmuna satik-satikeun meureun. nya tuh hatur nuhun deui panginten pami sambil nonton misalkan jeung hoyong mencet subscribe sabrek ya ya itu udah mau amit make ke kita lah Tapi udah gratisnya. yang gratis eta mah yang bari ninggalkeun kitu eta mah Berarti asli Kang Asep teh kan Pangalengan nya. nya Pangalengan. nya Ieu Rantaya mana Rantaya pun. Cisaninten. Oh Cisaninten. Cisaninten teh berarti dekat ke Banjaran nya. nya Berarti kecamatan asupna mana? Lamajang Kecamatan Lamajang, Kabupaten Sarua si nya Bandung. sami Bandung Kecamatan Lamajang. Sim kuring mah alhamdulillah pikeun asli Gambung. Asep di Pangalengan apa lima Asep Si Kang Asep di ieu nya waspada tapi padanya nu penting mah urang si kana sapi kaginya kumpulan ieu mah kumpulan Kabupaten Bandung lah. Kabupaten Bandung. napa Kang ieu rada bagi ke
tahu kami si Kang Asep mah pengintan ku ayeuna mah mengenai kopi terus dia ini kan maju deui terus ningkat karena agrowisatanya Kang Asepnya di daerah Pangalengan. Nah saya dulu mau gitu tuh kan. Namanya sigana abi aja ngobrol sigana mah kerek. Ayo nama kalau ngomong macet gitu. Macet. Bener. Lege. Maaf. Tapi Anak-anak semua dikit. kealaman oge-nya ayeuna Nya. baheula mah mobil jeung motor teh hiji dua gitu Ya, nya. ayo. Ayo macet. 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 Oh, jadi kuatas gitu nya. Alhamdulillah atuh. Tim bade kan aya model enak kur menuju pengecoran jalan kan gitu. Nya. Suasana sudah macet cekedik Macet, mainannya. tapi kan kamu kalancar. Kapayu nanya. Ya, alhamdulillah gitu. Mau kamu Macet kapayuna teh. anu bade nyalangkung ieu mah nya pengintan cing rada hati-hati teh. Ya. Dina pengecoran gitu nya. Ya, ban karena besi dan nya sisina nya tinggal Tapi- lah. Insya Allah kafe eta teh kan aya nu jaga babakan pamit rapat mah. Insya Allah kayak kafe nama tuh tiasa. Mun tiasa 12 tahun ka bajar kecisan itu teh. Aya bahan pasti. Ya, insya Allah lah. Terus kan rencana di dia. Malami kebanyaran teh. Jadi kan rencana kira-kira jalan tol. Nya. Jalan tol mudah-mudahan mah Gantung. juga nama mudah-mudahan gitu lah juga mudah-mudahan mah tulusnya meh perekonomian warga masyarakat Gamung Pangalengan Ciwidey berfungsinya yang di kota itu bisa bangkit gitu perekonomian warga orang di teh. Tapi turun Kang Red. Sok atuh Kang Asep rek ditutup Kang Asep atuh. Dan seperti ting bener teh. Nya, Pas wengi teuing. terus mungkin teuing aduh. Ya ada viral. Mohon tuh tamu 11 kampung. Sok atuh Kang Asep tuh. Pimpin ku Kang Asep tuh ditutup dulu. Mangga bukan ngasih. Duh, Bukan biat ya, aduh bukan biat. tak namanya kayak nyimak. Mohon menyimak punya. Ya. Nyimak teh lain anu sok diamparkeun lain. Oh, eta karpet. Nya atur nuhun ka sadayana nu tos nonton video ieu dugi ka akhir kan sebenarnya. Sok sanaos ieu obrolan teh macapruk ngalor ngidul gitu nya. Nah, bahasa batu mengalor karena bahasa kamu ngalirnya ngalor ngidul. Nya. Terkubu judul lagi gitu kan. Tong hilapnya subscribe channel Giriwangi dia Giriwangi channel benernya di balik wae itu. Sim kuring nada hapunten kasadayana bila kalapotan dina ucap anu teu kahaja gitu nya. Oke, Kang Dedi atuh nuhun pisan tos sumping ka ieu tempat pengitan. Sami Kang. Kang Asep mah gaduh tempat. Ya. Urang ucapkeun wae ieu we nya permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.